Duh, geus naon di cenah ieu teh. Lihatlah. Geus mau dituluykeun di barudak. Terngiang-ngiang we atuh ieu teh barudak lagu si April. Jadi imah pabalatak ge barudak teu diambil pusing, nu penting mah emang gaskeun urang rawatan heula barudak. Tah, geus diakutan kitu mah barudak bebeskeun nya eta kana wastafel si piring anu gerohaneunna teh. Sayurna tong poho barudak bebes-bebeskeun tah kadinya kana wadahkeun nya teuneun kana kulkaskeun we tong poho barudak. Ya, walaupun urang teh barudak sabarana namanya teu boga kulkas teh, tapi ke heula barudak nah mah jadi curhat kana kulkas ieu teh. Teu pan susuganan nya eta barudak sugana atuh aya nu ngalungan ka dieu kulkas ka imah urang. Hayalanmu terlalu tinggi mah. Tah ayeuna mah sabari masak urang teh barudak sabari ngaberesan kompor. Tuh geuninganan gerohaneunna mah barudak geus dikilat bieu jigahna disulap ku urang. Lumayan ngorot-ngorotan pigaweun geuninganan ieu barudak. Urang tuluykeun ya barudak aya namanya tilepan eta si karpetna ke jaipongan heula. Alah sia barudak aya nu ngintip. Geus ayeuna mah rek pura-pura nyapuan karpet barudak urang mah. Sok kitu barudak ari keur ngonten teh geuninganan urang teh mukakeun panto teh merekakeun sok aya nu liwat teh. Untung we keur loba cabakeun ya jadi urang moal katingalieun teuing erana. Tah tuluykeun barudaknya ayeuna mah urang tilepan si karpetna gulungkeun we ka dinya. Sia geuning hula hoop urang teh di dieu barudak. Moal waka dipake rek sasapu heula ayeuna mah. Cing ayeuna mah barudak urang cobaan hula hoopna. Bebeskeun heula teuneun we dina cangkeng puterkeun we. Ales ya beunang gerai cangkeng aing mah naonan atunya lamun cek urang mah kos budak pisan cing atuh mun teuneun tadi dinya ayeuna mah urang sapukeun di tuluykeun barudak. Alas ya simut ngangur. Aduh barudak da moal angeus-angeus ieu pigawean teh ari hayuh kalahkeun ngagoler di mah. Tah ayeuna mah barudak urang tuluykeun pigawean nya soalna geuninganan di simut teh ngagupayan titah diberesan. Tilepkeun bebeskeun teuneun, tilepkeun bebeskeun teuneun. Tah kitu barudak pokona mah nya cara nilepan simut mah bisi maranan itu bisa nilepan simut. Tah kieu carana barudak. Tuluy we barudak rapih-rapihkeun nya eta si kasurna teh soalna saperena geuninganan rada sok mereng. Tah urang mah bari beberes teh barudak bari ngahuapan budak soalna geuninganan anak urang teh keur geuning atuh da jadi emak-emak mah barudak kudu satset nya, kudu segala bisa, kudu segala cepet, segala beres. Pokona nama budak ka urus beberes-beres. Tah pokona mah kitu barudak kegiatan mah anak dua. Hatur nuhun kana tos nonton. See you next vlog. Bye bye.